Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sata acana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina melari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ka 18-nya ye karya Ibu Anok. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawitan. Hayang naon sia teh bet ngaleong wae koplok. Aing mah hayang beunghar aing teh. Hayang sia nurut ka aing. Datangkeun jalma ka warung aing, giring ku sia, terus aing hayang buuk sia. Jang jimat euy. Jeleng eta jurig awewe turun ka handap kituna ngaoding angger teu daek klesot. Kalaka beki pageuh wae nyekelna. Si goblok sia haling sia atuh koplok. Aing hese usik. Turutkeun pamenta heula aing euy. Heueuh, ku aing bakal nurut ka sia. Siana haling kaditu saenggeus kitu mah leungeun oding anu ti tadi mun tangan pageuh dilesotkeun. Ih, kadenge sora awewe jurig nu tadi muringis kajambak buukna terus diasongkeun buuk panjang aya 3 lambarna. Yeuh koplok kabina-bina teuing sia teh hayang buuk aing kot muntangan pageuh ke aing geningan. Inget kana janji sia. Awas lamun lek jalir ka aing diudag sia ku aing. Koh tugi ka mana oge pasti diudag. Ih. Nya nyikikik sora jurig awewe nyikikik terus hiber ngagalabar. Geus kitu mah jurig teh ngaleungit buuk meunang menta ti jurig terus diasupkeun kana kanjut kunang dihijikeun jeung taneuh kuburan barang keur kitu rek ngalengkah ngadadak sukuna asa berat. Barang ditempo aya leungeun nu geus ngaleng kana sukuna harita. Aeh nanaon deui sia. Nah nyekelan suku aing. Haling aing marek balik deuleu. Ceuk oding sabari tatajong hayang ngelesotkeun leungeun jurig budak lalaki nu muntangan kana suku. Taneuh kuburan kami ulah dibawa mang, ulah dibawa. Cicing sia mah cicing deuleu. Teu nyaho nanaon. Sia mah moal nyaho kana urusan aing. Ceuk si oding kituna porose hayang lesot. Tina cekelan jurig lalaki sakuat tanaga hayang lesot. Anu nyekelan mah kalah nangkep pageuh kana sukuna harita. Nya keur kitu aya sora nyikikik jurig awewe kalakah seuri nyengserikeun oding anu teu walakaya. Puas sia puas. Bongan tadi ge sia kitu kang aing teh. Ih. Goblok sia mah euy. Kalakan jeung serikeun aing. Lain ditulungan koplok yo tulungan. Kelebar jurig teh kalakah hiber ngajauhan harita. Dasar jurig koplok kalakah indit sia teh. Balik deui ka dieu euy. Karti jam ceuk oding kituna ngagerowok
ngagorowok ngagorowan jurig tadi. Tapi jurig mah geus ngalengit duka teuing ka mana. Mang, ulah dibawa tanah kuburan kami mang. Cek budak lalaki cerik sabari nangkep pageh. Heeh, si arek nilu jeung aing. Man atuh arek nilu mah. Tapi sia cicingna dina warung saingan aingnya. Gangguan ku sia kabeh. Jelema nu rek meuli ka warung eta. Kumaha daek teu? Cek si Oding sabari molotot ka jurig lalaki. Saanggeus kitu mah Oding lempang kaluar rek ti pakarangan astana lempang nyesered sukuna. Anu berat sabelah alatan diputangan ku jurig. Manuk buek anu nyaksian kanu laku lampah Oding. Ukur bisa nempokeun taya bari teu eureun-eureun nyora kacida. Ngan teu karasa wanci janari Oding teh gura-giru bisi si Sudin kaburu hudang balanja. Bari nyesered sukuna lempang rada ngagedig barang geus nepi. Hareupeun imah si Sudin. Pok Odin teh ngomong ka jurig tadi, jang wayah nanya. Ayeuna mah si laing cicing di dieu we nya. Ganggu sakabeh jelema nu rek meuli ka warung ieu. Kumaha jang? Cek si Oding sabari muka tali kanjut kunangna. Paralak Oding kituna muteran warung si Sudin. Bari ngawurkeun taneuh kuburan kana luhureun suhuna. Akang hudang Kang, aya sora naon nuting perelek kitu Kang di luar. Nah hujan kitu. Oh bae nyai atuh, akang nage tunuh keneh. Tembal si Sudin harita. Kang, asa aya jelema di luar teh Kang. Aya jelema mah nu liwat meureun nyai. Keun bae lah. Ulah sok ieu teuing tunduh akang mah. Kituna sabari Malik morongkol nu kangen. Aeh tampo heula Kang ka ditu. Bisi aya jelema bangor di luar. Odeam nyai odeam tunduh. Ngadenge sora nu ngawangkong. Kitu gura-giru Oding nyumput. Sanggeus taneuh kuburan diaburkeun. Jurig budak lalaki terus ngalesotkeun cekelan. Nah. Yo jang si laing mah cicing di dieu nya. Inget pamatah aing tadi. Ganggu sakabeh jelema nu rek meuli ka dieu heueuh. Ngadenge ngomong kitu budak lalaki unggek. Terus wae ngaleungit ngarasa syaratna kacumponan gura giru indit Oding. Dituna rurusuhan balik ka warungna. Bajuna mah geus kokolopot jeung ku taneuh kuburan. Nyai buka pantoyo. Cek Oding kituna ngagorowok ngahudangkeun pamajikanana. Saha eta? Ieu Kang, buru buka nyai. Kang Oding, nya Cinta atuh my darling. Ieu teh Aa, enggal dibuka atuh tiris yeuh. Saha eta? Eta mah jalma nu gelo meureun. Tara salaki kuring mah tara ngomong kitu. Sarning ieu aing yo. Buka lawangna. Bisi kanyahoan ku batur kehed buru. Nya ieu mah bener yeuh Kang Oding. Kela Kang, kela. Bray panto dibuka ti jero. Akang tos beres Kang sadayana. Heueuh, aing teh capek yeuh euy. Tas gelut deuleu jeung Kunti. Hebat akang teh geningan. Elehnya akang eleh. Menang atuh, piraku gelut jeung awewe kudu eleh mah era ku tato.
Apaan jurig eta teh Kang? Heeh, komo deui jurig dicium oge geus sieun. Heuheuy dedeuh. Hah? Eta jurig dikumaha ku akangnya make bisa eleh kitu. Montong loba tatanya lah. Capek aing teh. Anggur mah jeunkeun heula kopi ka ditu. Oh, nya atuh. Sakedapnya guragiru nyeoning kituna naheur cai sakalian nyangu geus nyanari wayahna asak sabari nungguan cikopi terus bae oning ganti oding ganti baju sanggeus cikopi sadia cek diuk oding diuk kelepus udud bangun nu nikmat ka cida Kang kumaha Kang caritana kuring teh hayang apal ari maneh mah yeuh cek oding ngasongkeun kanjut kunang harita naon ieu Kang heueuh jimat panglaris pan ieu geuning kosong aya eusian pan nyi oning penasaran nya terus dibuka ditempo eusina harita naon ieu teh Kang meni panjang kieu jiga buuk heueuh eta buuk teh yeuh jang jimat deuleu jang jimat buuk saha ieu Kang kituna disidik-sidik ka eta buuk nu dicekelan harita ih buuk kunti ieu teh buuk kunti ih naha geuningan ulah dipiceun bisi leungit menang hese eta teh awas lamun dipiceun nya atuh da Kang anu kitu mah dibikin ka kuring sararieun teuing atuh tadi nanya bae ari dibikeun sieun maneh teh atuh sugan jimatna teh batu Kang atawa ali keris kalakah buuk kunti akang mah si oding nyerengeh seuri kituna bari ngaregot cikopi kade ulah poho ke duit ti si Aki beulikeun kana uyah ka warung saha tuh si ayah wae nya isuk-isuk ka dituna ngarasepi nu balanja jeung si Sudin acan balik ti pasar jadi moal aya nu curiga nyai nya Kang nya alus kitu mah bener nya atuh anu geus kitu mah akang rek ka pasar heula yeuh balanja bisi kaburu yeuh penting manten tunduh nya Kang atuh kera balanja ka ditu heeh erek kelanyi samemeh ka pasar yeuh cikopi yeuh ngeunah yeuh geus kitu mah ngaragot cikopi bering bae oding ka pasar ngahaja cenah penting keneh ngalah lantaran geus aya olaheun di warung sayuran geus garing sabab teu boga kulkas jadi mangkat penting ka pasar teh isuk-isuk ngarah bisa balik deui nya harita nyoning gancang ka dapur napian beas jeung naheur cai ngarah sangu isuk-isuk asak nungguan salaki ti pasar mentereh runyah renyeh masa geus kaliwat waktu subuh nya nyoning ka cai mandi geus kitu mah rek salat subuh nungguan sangu sanggeus perele subuh nyoning terus ngakeul sangu terus nyicikeun cai panas nya geus kitu kolotrak aya nu makeun panto warung akang akang mah geuningan sok ngaruaskeun nembalan atuh kitu Kang
mending ngagerem kitu da lain buta akang mah. Maneh mah sok aya wae. Geus asak sangu teh Nyai. Atos nembe salse ngakeul Nyai teh. Cek Nyi Oning kituna gancang muka kantong balanjaan salaki. Sayuran terus dikeluarkeun. Ti jero kantong keresek Oding mah gancang keluar. Mawa plastik nu hiji eusi lauk baseuh jeung lauk hayam. Gancang dibersihan. Nya Nyi Oning mah motong sayuran. Nyai mana bungbuna jang lauk atuh. Eta Kang didinya geus meunang ngarendos tadi Nyai. Nya alus geningan duh. Aduh, Nyai akang teh tunduhnya ieu teh. Aduh, rek sare heula nya. Tadi kade lauknya hayam bisi tutung hiji deui. Kade ulah poho duit si Aki balanjakeun ka warung si Ayah. Nyi Oning unggut surti parentah salaki. Sanggeus lauk hayam saat caina Nyi Oning noong kaluar jandela panon poe moncorong ti belah wetan. Nyi Oning kaluar ti warung harita lewat tukang kuragiru lempang ka warung si Yaya. Duit 500-an menang. Ngajampean si Aki dikeupel barang anjog ka warung. Nu pantona geus muka kabeh ngan tutup warungna can buka kituna. Nya harita ketrok Nyi Oning panto nu aya nu ngetrok kana panto. Ce Yaya, aya Ce Yaya. Saha ieu? Kuring Oning. Asup ka jero atuh Ning. Ce punten ieu teh. Aya naon Ning? Gaduh uyah loba teu? Loba uyah mah. Butuh sabaraha bungkus? Hiji wae. Tadi Kang Oding teh poho cenah teu meuli di pasar. Disangkana mah masih aya keneh. Tarek meuli ka hareup jauh. Bisi tutung pasakan kuring. Nya teu nanaon Ning. Ari butuh mah sautak saeutik ka dieu. Hadieu nya bungbuna atuh bisi kurang mah bulu. Era atuh Ce. Piraku ngadon menta mah sabaraha ieu teh? Pek bawa ka ditu. Sakudu mayar ieu. Pamali isuk-isuk teh geus dihutang mah ieu. Nuhun nya Ce nya ieu. Cek Nyi Oning kituna nu da duit deket eta rase. Ali maneh Ning. Tiga kasaha wae. Make diduitan sagala aduh. Manggeus pake wae uyah mah. Da loba ieu duitna. Di dieu ge loba ieu. Henteu. Bisi pamali barina oge. Nuhun nya Ce nya. Kituna sabari kuragiru kaluar ti warung Ce Yaya. Oning. Ce Yaya gogodeg sabari merhatikeun lulusuhan kituna. Balik ka warung mah. Aing mah lain geus wae saboga duit mah. Sakudu dibayaran Oning. Cek Yaya gugurutu samari ngampihan duit. Anu memang baruluk. Angkana oge geus sakatempo nolna duka teuing ka mana norolong. Blus wae duit diasupkeun kana kotak. Sanggeus balik ti warung Nyi Oning nunda uyah nu tadi menang meuli bruk eta uyah tadi pake. Da stok mah loba manehna teu butuh teuing nya Nyi Oning mah raracik wae. Tapoho jimat nu dieusi calana jerona diputer-puter dina luhureun pasakan. Asep pasakan
Ti warung nyoning nyaliara keluar tina angin-angin nyalading kaambe bau pasakan meni sengit matak lapar nu ngambe anu liwat ngadadak eureun kabita sengitna ku pasakan warung Nyi Oning. Cece atos asak tacan sanguna ye atos Kang ngan sayurna teh karek tumis kangkung sareng endog dadar wios wios ce teh naon duh jangga ganjel patuangan mih telapar teuing cek saurang lalaki gek diuk di bangku. Oh, kuring kehoyong ce, samikeun nya dengan namanya jeung nu itu. Kuring oge mah sarua. Nya mohon sakedap nempo aya nu meuli anak tiluna nyoning teh gura-giru ngahudangkeun salakina. Kang, hudang atuh Kang itu pangalayanan ke nu meuli kuring nuju masak keneh. Cek Nyi Oning sabari ngoyag-ngoyag awak salaki. Jalama saha nyai yeuh isuk-isuk meuli sangu. Cek Oding kitu gigisik panon. Barang nempok kerdiuk ngadadak panona meni beungras harita nan wae Kang dengeuna. Oh, saya wae lah. Tambah lapar teuing ye teh, asa kabita we kepasakan oce duh. Seungit ce kaambeuna ge duh. Meni melading kieu enak, asik euy. Akang masuk aya wae. Gancang kituna Oding ge milu ngalayanan. Nyi Oning mah ka dapur. Ngalajengkeun hanca nu meuli datang deui nu meuli. Nu tadina tiluan datang deui terus wae nu meuli datang meni teu eureun. Sedangkan kaayaan di warung Susudin anu karek dipasrah masrakeun balaannya anak ka pamajikanna harita saperti biasa aya duit sesa receh sok terus diasupkeun kana kotak barang muka kotak duit Susudin harita ngadadak melohok. Nyai, ieu duit teh baru luki ye, menang ti mana? Eta ti si Oning. Nanaon? Si Oding mere duit kieu, jaba buruk geuningan duit teh geus teu katingali nol na acan. Tadi teh meuli uyah nyai ka nyai. Uyahna beak rek kahareup cenah jauh. Si Odingna poho ka pasar tadi meuli. Bagus, ulah diduitan wae. Berekeun wae uyah mah. Tibang uyuh sabungkus atuh. Cek kuring oge kitu. Menggeus teuing cenah ning teu kudu dimayar. Baru pamali eta teh Kang. Isuk-isuk keneh cenah di hutangan. Atuh da duitna ge kieu geuningan moal payu. Menggeus nyai nya motong dipake jang pamulang. Bisi teu daek jelemana. Nya kan bae atuh di dinya Kang. Tibang ge duit 2000 perak ieu. Kang Sudin terus we meresan warung. Panutup warungna gancang dibukakeun. Kacana dielapan disapuan di kekebulna. Piringna dielapan keur jongjonan mah Udin teh meresan. Kasampak di luar warung aya 2 jelema nu rek mampir. Nyeh Kang Sudin imut rek meuli mapak jalma. Oh. Sinarieun ieu teh Kang Sudin wayah kieu nutup keneh. Nya geuning apal biasana ge geus rame mumuluk ye. Menggeus mending keneh warung itu euy. Heunah cenah. Jang meleding euy sorana. Ngadenge nu nempok kitu.
nu teu jadi meuli Sudin kituna garo teu ateur har naha apa aneh. Oh, aneh ieu teh nya, apaan lawang geus melenge, warung geus muka, naha cenah majarkeun tutup keneh. Nah, panonna kitu geus rarabun kitu euy nu meuli teh. Si Sudin bingung sorangan piraku cenah nu meuli teh geus lamur mah teu katempo warungna apan panon kowe ge karek oge nyaangan alam dunia piraku lempang sabari lungu. Sok aya wae nu meuli teh nya. Piraku lempang teh bari lulungu gitu. Ieu mah dasar euy. Dasar waktosna seep. Aduh waktosna kabujang seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui tina seri ka 20-nya mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca